kisahkeun ku anjeun Muhammad faqsusil qasaso caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh seorang ulama Bani Israil Balaam bin Ba'ura ngaranna hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawannya na gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Wallahu a'lamu bimuradi watlulan macakeun sira Muhammad ya Muhammad hai Muhammad alaihi mingatase Yahudi Yahudi naba ing berita khabar tegese berita alladzi wong ataina kang nekani sunagung ing ladzi ayatina ing sakeh ayat ing sunagung fansalakha maka naripal lepas ya ladzi metu ya ladzi min hasaking ayatina kharaja tegese metu ya alladzi bi kufri kalawan ngagawa kakufuran alladzi kama takhrujul hayatu min jildiha kaya oleh metu apa ulah saking kulit hayat wa huwalan utawi alladzi Bal'am ibnu Ba'ura iku ki Bal'am kang putra nang ki Ba'ura min ulama Bani Israil alatata saking ulama Bani Israil suila ayad'u ala Musa kang den jaluk ya Bal'am ingin ta ngadu aya Bal'am ngaduakeun madarat ingatase Kangjeng Nabi Musa wa udiya ilaihi syai'un landen paringkeun ilaihi maring Bal'am apa suwiji-wiji fada'a maka ngadu aya Bal'am fam qalaba alaih maka narima balik ya doa alaihi ingatase Bal'am wandala lisanuhu lan narima ngambai apa lidahe ya Bal'am ala sadri ingatase dadane Bal'am fa'atba'ahu syaitan maka ngalutihu ing Bal'am sapa syaitan ay fa'adrakahu maka nemu ya syaitan hu ing Bal'am fasara qaridah maka dadi ya syaitan iku kancane banget fakana maka ya ladzi atawa Bal'am ladzi iku min ghawin tetep saking wong kang tunaka walau syi'na la'rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi idh tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
Allahu a'lamu bimuradi walau syina lamun ngarsakeun isun agung warafanahu maika ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayatina bi an wafiqahu lil amal kalawan yanta maparinan topek isun agung yakne nulungi isun agung ing ladzi ka lil amali beramal. Walakin nahulan tetapi naladhi akhlada'iku condong ya ladhi sakana tegese condong ya ladhi ilal ardi maring tanah dunia tegese dunia wa ma la ilaiha lan condong ya ladhi ilaiha maring dunia wa taba'ah wa hulan nganuti ya ladhi ing hawa ni ladhi bidu'aihi ilaiha ing dalam ngaduakeun ya ladhi ilaiha maring dunia fawadanahu maka ngasorakeun isun agung hu ing ladzi famasaluhu maka utai sifatan ladzi sifatuhu tegese sifatan ladzi kamatsalil kalbi ku kaya sifatan asuh intahmil lamun ngusir sira alaihi ing atase kalbi bitardi wazajri kalawan ngusir wazajilan lidah yalhas maka ngelel ya kalbu yudli tegese ngelelkeun ya kalbu lisanahu ing lisane kalbu au in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbu yalhas maka ngelel iya kalbu walaysa gairuhu minal hayawan wanal hayawan kadzalik Nuralala palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu jumlah tasyarti halunan utai jumlah rorona syarat iku dadi hal kama salil kalbi intahmil alaiya alhas lelamun ta wau intaruk atau hale intatruk Hisan dalilan tegese halenya kang hina bikulli halin kalawan saban-saban tika wal qasdulan utawi kang den sejadah syukun nyarupakeun fil wadi wal qissati dalam asar wal qissati tegese asar bi qarinatil fa'il musyarati bi tarattubi ma ba'daha alama qabla kalawan korenah pakang nudukeun kalawan narima runtut barang kang teteping dalam sausun eva ingat barang kang teteping dalam sadurung eva minal maili ila dunya wa tiba'il hawa saking nyatane saking condong maring dunya lan nganuting hawa bil qarinati qalilan kalawan korena dawan Allah zalikal utai zalika utai mangkono al masalu tegese sifatikum masalul qaum sifatan kaum alladzina tadi wong akeh kadzabu kang ngagorohkeun ya alladzina kabebi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung faqqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing pirang-pirang carita alal yahudi ngates yahudi la'allahum wa mana wa yahudi tafakkarun iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese kangen-kangennya Yahudi fiha ing dalam ayatina fayuminun maka bakal ngimankeun ya Yahudi kabeh ayat rek nyaritakeun jelema nu pinter kabina-bina di mama-mama di buya-buya eueuh deui duan saluhureun kiai pohara jasa pinter dua riwayat bahkan tilu lamun riwayat Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Mujahid nu dicaritakeun di dieu adalah Bal'am bin Ba'ur lamun riwayat Abdullah bin Umar Sa'id Ibnul Musayyab Zaid Ibnu Aslam ieu adalah Umayyah
Ibnu Abi Sodi bahkan 3 aya hiji jelema pintar luar biasa Umayyah Zabur talar Injil talar pertanyaan seluruh masyarakat pohara pintar ku pinter-pinterna nyana nyaon bahwa Allah teh bakal ngutus seorang rasul di zaman nyana geus ngomong baik saudara-saudara sekalian wahai kaum masyarakat sing hade di akhir zaman ayeuna Allah bakal ngutus seorang rasul terakhir anu bakal dakwah Islamiyah nauhidkeun ka Gusti Allah ayeuna pisan waktuna masyaallah barang jol teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh nyangka ilah rasul nu asli nu hebat ditanya Umayyah mama nusok dicarioskeun ku mama teh rasul akhir zaman teh Muhammad teh apa sanes bener ilah rasul hak asli dupi mama kumaha ieu sanggeusna kieu bade iman apa henteu jeung kami iman apa ulah ke soal iman ke masyarakat ke bingung kur ieu mah ngagembor-gemborkeun sing hade aya rasul akhir zaman ngaran Muhammad sing hade rasul akhir zaman ngaran Muhammad tepat waktuna Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul Umayyah ditanya bener tapi ketika ditanya iman ulah ke mikir heula Masya Allah kunaon teh nu mantak nyana henteu langsung iman ka Kangjeng Nabi jeung kunaon nyana ngajagaan masyarakat ke mikir heula lantaran waroja ayyakuna huwa nyana berharap rasul nu diturunkeun akhir zaman teh nyana jadi nyana nu hayang jadi rasul teh nyana Masya Allah akhirna nyana ka Taif di Taif maut dalam keadaan mengerikan dulur awewe nangaran Riko eta sumping ka Kangjeng dulur abdi kumaha eta maksudna nyana iman teu ka Kangjeng ke di akhirat kumaha cak Kangjeng nyana maut kafir walam yu'min teu iman cek Kangjeng Nabi pan nyana eta nyaho bahwa Tuhan teh rasul jeung nyaho bahwa Tuhan teh rasul akhir zaman nyana amana sya'ruhu wa kafara qalbu kulit nama iman ka kaula qalbu nama kufur munafik berarti wari ge loba anu dihareupeun sumuhun ditu kageut mah Masya Allah bisa bodohnya na teman urusannya na jeung Allah tapi riwayat anu paling utama setelah dicocokkeun ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud mantak dicatat di kitab ieu teh nyaritakeun Kibal'an bin Ba'ur Masya Allah kaayaan Kibal'an bin Ba'ur teh ku hebat-hebatna ilmuna boga santrina 12 mahbarah 12.000 santrina baik boga santri 12.000 nu 500 bisa hibar 500 bisa Masya Allah
Kaayaan Ki Balaam bin Ba'ura lamun ngadoa ka Allah ngebul tandanya na ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Ki Balaam bin Ba'ura. Cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Balaam bin Ba'ura. Ya Allah. Deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Balaam bin Ba'ura. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Balaam bin Ba'ura ro'a al-arsya kadele aras. Ngejeblak langit tak aras kadele lauhil mahfuz kadele. Allah karim. Harap Balaam bin Ba'ura hebatna moal ayat 2 keistimewaan Balaam bin Ba'ura min ulama Bani Israil. Tapi Ki Balaam bin Ba'ura teh tigas le gara-gara tigas le nanyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israil. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah. Hei Musa, deuleu kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeui beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berangkat Kangjeng Nabi Musa. Di negara eta teh aya raja nu biadab teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Balaam bin Ba'ura. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadengek Israel teh dek diserangku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Balaam bin Ba'ura daratang ka kiai. Fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam. Cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna. Meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh. Nyana teh kuari tengah perjalanan. Kuari teh nyana endek nyerang negara urang. Urang sakieu tentremna negara teh. Nu iman-iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu. Tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge. Walaupun urang kadang-kadang dipaksa ti tamang ngeranan ka batu.
Tapi kan orang aya dina katentreman, kuari dek diserang ku Musa. Wayahna mama Kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana. Parah kan eta. cek Kangjeng Nabi Musa Atuh eta mah nabi. Maknya tuh kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya. Baralik deui. Saya sabaralik deui meunang sampai 2 poe datang deui. Mama tulungan negara urang demi negara urang, demi cinta negara urang, amankeun negara urang. Mama mah geus hebat jasa doana. Mama mah kan geus terkenal jasa doana. Maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna. Cek Kanjeng Nabi Musa kan cek ke Balam ke heula atuh ya mah kan nabi. Atuh parah. Ngan kalang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah. Kula ge nyaho wailakum becilaka marane kabeh Musa man Nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun. Jalama disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoa jang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah. Lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus. Allah ya kari. Sedangkan kibalan tewa kana indah ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun kunyana aras kadeuleu, lamun dibacakeun kunyana tanda diijabahna ngebul, mun dibacakeun kunyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking dekeutna dirina ka Gusti Allah. Percaya seluruh masyarakat berikut raja kula bakal ngerekes ke Gusti Allah. Cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun wa inni in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati. Cak jangan kula boga ilmu ge kapan ti Allah. Ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah. Kula bisa bae kieu teh ti Allah. Kula lamun migawe ga doa teh beres ka Nabi Allah, zahabat dunyaya wa akhirati, bakal hancur kula. Dunia kula jeung akhirat kula dan naon mung kula mah. Hebat ti Balam bin Baur. Lain lalagaan hebat. Pakaya fa'adu alaihim wa ana alam minallahi ma la ta'lamun. Nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kanjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang. Bahayanya nama nabi. Nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun boga keyakinan. Da kumaha ngadoakeun teh beres ja ilmu kula ge ti Allah. Teu bisa. Tapi wa alahu wa alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan, supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkena teh ngadoalah. Nabi tinggal Nabi meureunan ku doa anjeun mah eleh Nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura-geura coba tetep nyana teu daek ngadoa ka Gusti Allah. Tapi kurang rekes heula ka Gusti, begitu ngarekes ka Gusti mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana. Begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim. Dina sare ngimpi ka panggih jeung Allah baheula jelema leutik. Dina impianana la tadu, hei Balam
ulah ngadoa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana baqul qaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula kula dilarang an ad'u alaihim kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang bejakeun dibejakeun ku Balaam bin Ba'ur seperti apa balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae sahanu dipake kepercaya ku tuan raja supaya datang ke Balaam bin Ba'ur supaya ulah terjadi peperangan. Akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja, akhirnya raja ngutus ke Balaam bin Ba'ur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan. Dengan lemah lembutna utusan raja tetep Balaam bin Ba'ur teh kapan jelema lain samanea nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah mangga ditunggu musyawarahna barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balaam bin Ba'ur kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah tapi palam yu'mar bi syai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban meureun nu mantak teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana ternyata falam yu'mar bi syai'in perintahna naon ti Gusti Allah cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Balaam bin Ba'ur law kariha rabbuk an tad'u alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula lamun Allah keuleun ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge tunggu cak utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar ribuan dirham cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heula naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Balaam bin Ba'ur nu tatadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaan boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majelis dibangun pondok pesantren dibangun kendaraan dibere masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa Allah karim masya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cik Balaam bin Ba'ur kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah nu sakitu poharana geus kula kuari mandek siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Jordan di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat
nonjol antara Yordania jeung Palestina. Di dieu ngaranna aya Gunung Hisban, di dieu lah nyana cicingna. Maka cek balam bimbaura kula ndek ngadoa di luhur gunung. Hayang ningali coba keistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para penggawa-penggawana jeung pasukan-pasukanana. Kula siap dek ngadoakeun cilaka. Allah. Ceklak Balam bin Bauron naik onta kesayangan anak. Tidija berangkat, encan jauh berangkat, onta depak ngaguli tidak ke berangkat. Turun ki Balam bin Bauron nazala anha wa darabaha. Ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui. Udah siap. Hudang di farokibah naik di palam tersirbihi kasira encan ge sababaraha jauh hatar Ramadan ngagusruk deui embungeun onta teh nyahueun ka ambe Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambe nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masyaallah. Wah kada miraron akhirna sababaraha kali onta teu maju. Nyada minta ka Gusti Allah Gusti dengan kedahsyatan Ismul Azam nu kukula dibaca nyuwun keur izin Allah Bapa Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang siakos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikeresakeun onta ngomong deh fa antaqahala fa kallamat hujjatan alaihi. Onta ngomong cek onta waihaka ya Balam aina tadhabu ama taral malaikata amani taruh diri an wajib ngomong onta Masya Allah karim. Hei Balam di kemana mana berangkat apakah mana tenelu malaikat tuh udah lepas kajajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadele ku kula malaikat onta ngomong ngana sehatan Masya Allah karim. Wih kata aku ila nabilah wal mu'minin fatadu alaihim cilaka maneh cak onta dek kadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun dek kadoakeun cilaka awas dihareup cilaka maneh tetep bae tidinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok siangan aya setan aing batur gaweun wani ngana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskeun onta berangkat nyana sorangan naik ka gunung Masya Allah karim langsung nyana naik ka gunung ngadoa ka Gusti Allah Allah karim. Begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nyana ngadoa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh. Balam, Aisyah kumaha ieu? Ngadoa teh teu beres. Itu atuh anu cenah. Aing ngadoa nya ka ditu. Pada tuh gulun ka dieu. Ya honya cek. Kawasan Allah, masyaallah. Ulah sambarangan berhadapan jeung Nabi. Ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah. Balik ka nyana mental doa. Nyana ngadoa deui kadua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna Masya Allah teu daekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang
ngadoanya na ambalaya kenceng na luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sodri ngelel letahna datang kada-ada kadi Bal'am bin Ba'urah Allah kari caknya cakauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fawaqa ala sawti ngelel we datang kadada kadi Allah nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Bal'am bin Ba'urah ilmuna harismana kesaktianana pohara tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah ielah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah kuari mah geus lain gupak deui gupak nguyuk proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam tina cau jadi aung negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu gila ayatna ya Bal'am bin Ba'urah dibaca ku nya ge sarua bae ngan nya ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata deui jelema nu asup Golkar dibangun majelisna dibangun pondokna nyana berjamaah jeung kotok negeri pihak santrina masa sih terjadi itibar ku ki hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kikituan anaona hanya sejenak dunia hanya sejenak ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim asbab nuzulna seperti eta turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ke seluruh umat faqqa susil qasas kisahkeun ku anjeun Muhammad faqqa susil qasas caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh seorang ulama Bani Israil Bal'am bin Ba'urah ngaranna hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun masyaallah dititah dibejak teu wanieun ki Golkar mah ngadongengkeun ieu teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Bal'am bin Ba'urah ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae mah kajeun eta kendaraan nang sa dipeunci cak wae teu bisa dinasehatan nya ki Bal'am bin Ba'urah ge ontang nasehatan teh dilingseun komo urang masyaallah mantap kula sok ngocoprak bae ge lain hasud aing eueuh batur jeung aing teu dibere Pak bere atuh aing emang kiai hayang wallahu a'lam cilaka ya Indonesia masyaallah barang kiai ancub di pemerintah ancub di yayasan negara jadi goyang gua orang Karawang goyang mantep negara goyang acak-acakan siapa sareuri bae heran aing mah bangun kaharti teh kitu tah watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina
wallahu a'lam bimradihi waslulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudin naba berita alladzi kiai atainahum anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina Taurat ku kaula dibere Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa Taurat Zabur meureun belah dituna lain sekadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nyana nyaho kana rahasia-rahasia sehingga tina nyaho kana rahasia-rahasiana teh nyana jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana lain lalagaan bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT naon cenah SPT sepatan kabarakeun dia orang wong kronjo mengkonon dia orang kronjo mah hari tanu ge diiring-iring beblon ku bawa wong gendeng ge wong kresek mengkonon sapa iku kiai we ana lah kasurupan tah aduh masya Allah sing ada ieu tah baca titah ku Gusti Allah nu mantak aing macakeun ge titah aing mah ku Gusti Allah titah kadang belum kecil sia titah waslu bacakeun Muhammad aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad ulah sok daek dibere ku pamarentah acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia deuk ti Balam bin Ba'uro sakadar bajis teu kudu bagus-bagus ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hanapeun tangkal Ambon tuh tangkal Ambon ari ngerokok nyana masalah hayang gagayaan segala boga majlis hebat ti pamarentah batah wa udia ilaihi syai'un dibere hadiah nyana cilaka ngelel sia barang sana urang geus jauh di Pandeglang anu dibere hadiah ku pamarentah ti Kosewad urang nyaho di Serang nu dibere ku pamarentah teh ti Gesle urang nyaho di Tangerang Jawa Rau ka kiaina ge ti Soledad ti geus teh nyungseb aya deui di Bandung mah teh lain nyungseb deui teh mah ngaguling ka timpah langit lain tangga deui geus tah mah di Garut sagarut jelema anu ilmu nama beut teu kalawan Garut Bandung ngaran-ngaran kiai di Wetan ulah kira jagona ngaji urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang ka ngelal ngasal di ditu mah ka ngelel samsiah teh dilalab ukudu juban teh dilalab jual maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di Wetan ngaran Jabul Jawa mah teh dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain tangkal cau teh anu buleudna kitu naon kada jantung mantak jantungan sia jarang ragu ngajina masya Allah malah anu hafizul Quran segala rupa tapi ngalegeng dada ti pamarentah dalekeun boro-boro jang batur jang nyana ge ngalal cenah ki uci bisaan bae sia ngomong ku situ sajaek-daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge lamun lain ayat ieu aing ge teu wani ka sia ya sia mah jago pan ngajina aing mah teu bisa ngan ieu mah beneran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia pancen teu ku ceuli atuh sia teu gadenge ku ceuli pan dengkul bae paling ngadenge ya ki Balam ge dina seatan ku onta eta ge geus suaratul adat teu ngadenge lantaran manusia geus nu ngadek ada seatan kaki Balam saktina luar biasa onta dibere bisa ngomong nganasehatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana berarti jelema lamun geus kadahar duit pamarentah teu daek narima nasehat deuleu ku ceuli sia deuleu ge
pan deuleu si kuceli aing mah da kuceli bae mata mah geus biasa tah mah lah cenah kuci sok sambarangan we lain sambarangan tah ayat da baca ieu aing deuk maca ayat ieu aing mah deuk maca ayat ieu kabeneran gasa ieu tapi cenah ulah kitu aing mah deuk kitu bae ja jak aing lamun disebutan mah beuh ambalaya kata dina boga santi 100 200 300 barang dibangun majelis ku Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai urusan. Ulah kitu cenah ge. Baca ku sia ayat. Nah, sia mah kitu bae sih, dinaseatan kontak itu bisa. Atuh komo ku aing. Lah aing mah cenah balik. Ha kadeuleu cenah balik eta. Ayo sia. Yo, aing mah cenah deuk ieu pajar balik bae mah kajen ngompol bae los. Lain kitu yuk. Urang renung babarengan abe urang salamet. Teu maksudna naon. Urang renung tafakuran dititah ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kudu didongeng-dongeng kiai nu kuari. Ja urang ge nyaho kula ge loba jasa ka wau kiai nu tadina hebat barang ancup jeung pamarentah kuari beuh acak-acak. Mimitina mah andieup jasa barang datang deui berubah kuari make batik oh masalah geus lah batik mah teh mah jak kiai Jawa ge make batik. Barang merengket deui ka dieu geus make calana. Oh masalah geus calana mah jak kiai ge loba nu make calana barang ka dieu make dasi. Oh masalah geus dasi mah. Bu barang ka dieu ngomong ngaco. Kumaha ngacona? Ortodok atuh kiai-kiai pasantren salaf kieu mah dikira majuna. Modernkeun je pemerintah geus datang geus jadiakeun dadadana atuh mantak naon. Sareuk aing mah di pasantren kos kitu sakiana teh. Oh kamajuan, ieu wan batur teh nareuleuh ka urang nonton urang. Masa sia pendidikan pondok na kos kara itu majelis kos kitu segala teh awit teh kayu. Nagara keur kuaring geus lain nagara naon kitu ngaranna ortodok deui. Kuari mah zamanna geus zaman internet. Kuari mah kiai beuh ngomong ge kuari mah geus WhatsApp-WhatsAppan kiai. Masyaallah, masyaallah. Masa sih kiai masih kade ortodok eneh bae ngomong geus ngaco. Geus teh manu kos kitu mah ulah dilayan. Geus badengan ge rante seret ka sumur pareum. Allah karim. Waslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad hai Muhammad alaihim kepada Yahudi naba'a aya khabar berita allazi jelma ataina nu kaula diberi ayatina berbagai ayat dibaca diterangkan hukum dikanyahokeun bahkan hikmah-hikmahna pohara jasa sehingga saksi mantraguna sakti mantraguna minta naon baik aya ismul azam pohara langsung diijabah tapi pansalakhon minha keluar lepasnya nabi eta ayat-ayat Masya Allah percis kama takhrujul hayatu min jildiha sakumaha keluar orai tina kulitna orai terus cici ngaju ngolosot keluar tah nu ditinggalkeun teh nu puputihna teh tah nyana ngolosot ieu ge sarua ayat suci Al-Qur'anul Karim kuari baheula Taurat nu dibaca ku nyana ngolosod kos ngolosodna orai be nu ayat tinggal cangkangna doa atawa percis sakumaha embe dipencit kemudian dikesep dicabut set brak ngolosod tinggal aya etana doa ieu kuari naon kitu ngara kulitna doang set kulitna doang ituna dibawa ka ditu masyaallah karim kharaja bi kufri keluar mawa kakufuranna saha wa huwa bal'am bin ba'ur
sahabalan bin Baurat min ulama Bani Israil, ulama Bani Israil. Nah bisa jadi kitu suila ayad'u ala Musa nu dipenta ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa. Daekeun embungeun sakali dua kali embungeun tilu kali embungeun selanjutnya wa uhdiya ilaihi syai'un diberi hadiah ku kaum ku pemerintahna aju fada'a daekeun jana ngadoa akhirna mental doana fan qalaba alaihi balik deui ka jana doana akhirna wandala lisan wala sadri ngelel ngambay lisana datang ka dadana Allah karim Masya Allah iyalah nu kudu dibaca-baca ku para kiai besi kabere marahnya naik letik yang gede tapi urang gari bisa ngarasakeun ieu asal geus jadi yayasan beda asal geus dibere sering ku pamarentah beda kumaha mun buringas teh kadeulina buringas nyaos sia buringas teh henteu bangun indah teh diuk bersama babarengan lain teu asal geus gadahar duit pamarentah buringas bangun okos manuk tilil teh sia nyaho ka manuk tilil tok tilintong sae asa jago kumaha eta artina tilil mah nama lamun enclak teu bisa tetep goyag-goyagan we kan tilil oleh eta kiai anu ngadahar duit pamarentah percis kos manuk tilil. Nah, engke mah lamun aya Ki Golkar tilil. Aduh, kunaon aing inget ka manuk tilil. Eta mah ilham berarti Allahnya. Atuh saya segala tililan segala. Kuari mah budak Korea teh jauh ka manuk tilil. Ai baheula mah pan asal set bae tengah sawah teh atau di galon ngana mah. Teh kikituan we eta. Nah, urang keur teu nyaho mah ih manuk tilil eta nu kitu. Mah pan teu bisa tetep, teu bisa jana mah kitu. Tilil. Jadi we nyanyian tilil tok celentong. Aduh. Heran aing mah di Quran aya tilil segala. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين anu sakitu hebatna Balaam bin Baurat teh pohara jasa tapi kabelah dieuna lantaran diberi hadiah eledet tangaranna nu kos kitu teh lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa ngaranna ewedet atuh aya ngaran-ngaranna aing mah ngabejaan ka nu kuari pan teu nyaraho nu kuari mah kuari mah teu nyaraho baheula mah aya ngaran-ngaran ewedet teh budak lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa eta nu tadi naon cenah ge nu tadi sia mah yang balikan deui bae heran nyawa eta kolot bisa ngaranan kos kitu eta akhirnya ngaran gula apa dah gula apa mah gula kalapa tebang deh ortodok nu kos itu nu tadi nu sebat mah sekali tegerkeun Balaam bin Baurat dua kali tegerkeun dirayu ku kaum-kaum masih tegerkeun setungtung can diberi hadiah mah nyana teger ka binabina barang geus diberi hadiah mah eleh deet fa'atsba'ahu syaiton maka nuturkeun ka anjeunna setan ai padrakahu tegas sama dipanggihan ku setan gelabah fasol qarinah jadilah setan babaturannya
anu tadi namanya nak digoda ku setan, tadi nama digoda ku setan, digoda ku setan. Tedaikeun barang diberi hadiah daekeun eta lapang goda setan, barang geus daekeun mah kuari malah setan ngamakmum kanyana lantaran Balaam bin Ba'ura diangkat jadi panglima setan. Percis kos nu kamari aya pengangkatan teh. Iya, nanti bahasana ge fa'atba'ahu syaitan. Fa'adrakahu. Mimitina nyana digoda ku setan, kuari barang geus lancar, setan ngamakmum ka nyana. Ban pohara. Berarti nyana mah KM. Aduh, asal kali. Tuh. Masya Allah, Balaam bin Ba'ura lamun kurang ditapakuran pohara. Sanggeus taki Balaam bin Ba'ura tengelelitan datang ka dada. Tidinya terus bae kaum-kaum heran tapi terus bae dipenta kaistimewaan lantaran doa nama masyhur hebatna. Walam yabqa ilal makwal hilah, tapi tetep bayinya nangis ngeleletan aga terus bae teu eureun ngadoakeun teh teu terus bae wasa'am pasa'am kurulakum mu'tad. Carana kumaha atuh ieu kami kieu kuari bawa awewe hias papaesan nu hebat, hias nu hebat, supaya deuleu ka geunisanana. Kirimkeun ka ditu. Ka tentara-tentara Musa. Lantaran doa kula geus mental babalik ka kula kuari mah urang kirimkeun awewe bae ka ditu. Hias. Modif bagus. Supaya kadel kagelisan kacang pernikan kamolakanan cantik aduh luar biasa bawa kaditu goda eta tentara-tentara Musa lantaran lamun ku awewe mah engke ge bisa kagoda. Hayo carat nurut kaki Balaam bin Ba'ura sebab jana adalah tokoh nu paling karismatik. Watu ratusan awewe dihias, dibagus-bagus, masya Allah. Summa arsaluhunna ila askari Bani Israil. Terus dikirim ke tentara kaditu, ke tentara Kanjeng Nabi Musa. Kita lihat buruhunna. Allah tamna imratun nafsaha min rajulin aradah. Ketika ayah tentara anu hayangan gas, persilahkan ayo, persilahkan kena rusaknya. Masya Allah datang kaki itu gak godaan. Datang kaki itu gak godaan. Leliwatlah awewe kadinya tungaran-ngaran awewe anu geus dihias gelis kabina-bina lain lalagaan kuari ge teh saeutik. Pamarentah anu tigeus segala-gala deuleu awewe nu molek anu cantik itu keneh pedagang-pedagang bos-bos memang geus parantina. Teu kaget lamun pamarentah ngabogaan simpenan, teu kaget lamun bos ngabogaan simpenan. Kuari mah ulah kaget kiai ge ngabogaan simpenan. Ulah kaget di akhir zaman kuari HP main HP. Emang kuari teh nyaho kitu ka kiai anu zina zao. Insyaallah nyaho. Bah, sombong amat kiai. Aing emang amun keur sombong-sombong. Ya. Di Tangerang kiai belah dia zina nyaho. Nu belah ditu zina nyaho. Nyaho insyaallah. Bah, kiai sombong amat nyaho ka gaib sagala rupa. Ulah sok sombong. Tuh nu nyaho nu ka gaib mah kecuali Allah. Aing mah lain gaib, awewe nu dizinahanna bebeja gaib.
bahasana macem-macem itu macem-macem nyana ceri kayang tobat sababaraha we ceri kayang tobat kukula ditanya emang tobatina naon teu bisa ngomong ceknya emang boga salah kita teu boga ieu tobatina naon abdi ngalakukeun teu bagus jeung saha jeung anu di antarana malah maya kiaian cek aing teh lain ya sial ka aing ya besi aing bae lain orenganan tah aya nu dibeja bohong sia mere fotona kan nyata tah ya Allah tinggal kula tapakur bae masyaallah kunaon aing teu naudzubillah min yaliin naonan ngan ceuk kula ieu kiai ge di akhir zaman kumaha mimitina kula sok nanggap kumaha mimitina gitulah urusanana ternyata HP ulah nyalakeun budak sia main HP bae cilaka horeng nyana geus antep insyaallah moal dibejakeun itu mah carita karusakan bae ladan rusak jasa rusak lain lalagaan masyaallah aya geus kitu mah loba serong-serong jeung pamajikan batur nu lain kiai atuh teh mah geus teu kacarita pemerintah atuh teu kacarita wah cenah kiai sok sombong amat pamajikan nyanana bebeja ka kula lantaran salakina teu balik-balik nu camat teh nu DPR teh nu PNS teh nyana ge kan kesal nu mantak datang ka eta ge nu datang seperkecil nu teu datang mah balaya anu dilarang diancam ku salakin awas ya gara kaki uci emang gua teh nyaho sebab janana ge bebeja babaturan ku lagi cenah deuk ka dieu ngan diancam ku salakin atuh ya ayo nyaho jasa nyaho lah insyaallah nyaho aja lain dicaritakeun naon berarti bok-brok jasa gitu maksudna bok-brok jasa bok-brok kula di imah bae ge nyaho komo meureun kula mun lelempangan ka ditu atuh sarua bok-brok na teh makos kitu mah hancur-hancuran lain lalagan masyaallah iyalah ngagoda tentara-tentara kaum Kangjeng Nabi Musa melalui wanita-wanita lantaran awewe atuh komo di Timur Tengah atuh kaayaan daerahna kan lain deui Timur Tengah potonganna lain deui kerusakannya lain deui di urang mah kerusakan teh anyar nu ti heula mah kapan di Timur Tengah sagala aya tali irung tali ceuli tari perut sagala mas tari ge macem-macem di urang mah tari kan kikituan tong nang di Mesir bagus aya tali perut lamun mamang ke Mesir bapak ke Mesir gak itu mau layang balik guys diberi tari perut emang kumaha gitu teu make calana ti mimiti nangtung datang ka diuk datang ka ngedeng ancul-anculan kan cenah kieu nyaho cenah aing mah ngan cenah ge kieu waktu kula ke Mesir kapan eta teh deuk daharna teh dipersilakeun di Bengawan Nil. Di dinya bakal daharna kiai di Bengawan Nil restoran termahal. Cek ulah masalah geus. Nah, nu bermasalah lain masalah restoran kiai. Engke ieu restoran. Nah, di pintu ini keluar disitulah ada musik. Nanti masuk ke situ ada tari perut. Nah, itu ke situ jangan lamun kula doang daek maksudna aing nek nipu Allah bae gitu dah baturullah kenya nyaho ai ku Allah mah teu naon ditawaran kan eta kan kula pamimpinna kan ditawaran jamaah mah nyaho teu nyaho sapodo tapi kula mah kan ditawaran di situlah ke sekula ai dahar di dinya mah masalah ngan eta mah kunci bae eta mah ayat tembus oge ka salah sahiji jamaah kula kiai kula mandeg sial tak kuari ge nyaho tak beungeut nyaho jasa nu hayang eta tah kula disentak naonan sia
Waktu cenah itu menang mah. Dongeng Mesir. Eta teh lain lalagaan. Jadi udi ditu teh kapan bebeja kan ka kula. Nah, restoran termahal ayeuna di Bengawan Nil. Nah, seperti eta kadinya. Ngan pintu eta tetep ditutup. Lamun dipersilakan buka bread. Eta lah bakal aya tayangan-tayangan Gusti. Ngan kula nanya, "Ke, kula moal bisa ngaulah moal bisa ngaheuhan lamun encan nyaho kerusakanana atau kumaha coba model kumaha?" Nganu ge kitu ya. Kalau kayak. Ente coba modelnya model kumaha eta. Kan lamun biasa-biasa mah kukula dibeunangkeun. Kieu cenah kieu. Hadena Haji Pendi teh nyahoeun. Lamun harita di bejaan kukula bohnya mah maksa pannya mah. Pannya mah setengah jelema. Geus ada kula dilarang-larang. Ini kan kesempatan nya mah pasti gitu kesempatan ini. Ini kan bayar. Kula embung tah ngadenge kos kitu embung. Mandak dirahasiakeun be. Dirahasiakeun kakarek dibuka ku ari bae. Mun karita nyahoan atuh nu kitu mah beung. Dilarang ku kula bareng dicaritakeun ku nyana kieu lah kaayaan Mesir kiai. Tah. Aduh masyaallah. Masyaallah. Ulah. Rusak Mesir teh kos kitu. Timur Tengah lain lalagaan. Lamun di urang aya hostes kaca di Timur Tengah. Lamun aya di urang tari balet Timur Tengah. Lamun aya di urang tari perut di Timur Tengah. Kerusakan teh lain lalagaan. Di urang anyar rusak teh anyar. Urang Timur Tengah tuh main-main di urang mah teu biasa-biasa datanglah melalui barat ka urang barat di urang mah nu rusak teh. Urang Timur Tengah mah teu pati di urang mah kakarakuari bae deuleu coba ka Cipanas urang Arab. Silih kenyot. Urang Arab. Silih kenyot naon ge rokok. Sia mah suka macem-macem bae. Urang gua di ke puncak, urang Arab loba dasa di jalan teh diamankeun ku negara urang lantaran turis. Terus ka Cipanas ka ditu buari geus aya. Hotelna urang Arab geus aya, kemudian kitu restoranna geus aya. Supermarketna geus aya, percis urang lamun ka Cipanas kuari geus asa lain di Indonesia asa di Arab. Geus asa di Arab. Kuari awewena dijualan ka dinya. Masyaallah. Camat nyaweun atuh kula ge nyaho komo camat. Lurah nyaweun atuh lurahna ge meureun jadi mucikarina meureunna. Bupati nyaweun atuh kula bae kula sapira kula. Nyaho atuh komo nyahana. Can pugu cak bupati meureunana rusakan dirinya. Bisa oge sih. Ngan meureun di antara nu ngasaan nyana meureun. Rusak emang kumaha kitu negara urang. Mentak kula mah asal ka Cipanas besieun. Kumaha mun dibalikeun ya ku Gusti Allah. Masyaallah, hancur-hancuran negara urang diacak-acak ku urang Arab. Sementara urang dititah cinta Arab ku Kanjeng Nabi, cintailah Arab sebab ana minal Arab. Mentak sihade ka urang Arab mah kudu cinta. Paksakeun. Mentak kula mah mun anu geulis aing cinta tah. Sebab dititah ku Kanjeng Nabi. Cak Kanjeng Nabi ana minal Arab. Geus kula mah kanu geulis cinta. Paling ge cak Kanjeng Nabi goblok sia. Cinta kanu kitu. Hampura Gusti. Aduh, ieu mah sia ieu mah nyapertikeun ge sia pasti kos kitu. Maksudna sarua jeung aing. Ya Allah, ya Rabb. Ieu rusak. Mulai rusak tentara-tentara Kanjeng Nabi Musa rusak. Aya nu zina sagala. Hancur. Sarua kan dirusak ku kibalan bimbang dikirim awewe cantik. Kemudian nyana mempersilahkan dirina gratis. Cek nyana ge kula mah ridho jasa geus kurang lillahi taala. Amu eta lamun geus lillahi taala kos kitu. Misalnya aya awewe geulis jasa datang ka Haji Pendi. Misalnya ya Haji nyana satalanjang Haji kula mah ieu mah geus ridho jasa lillahi taala. Cak Haji Pendi boro-boro lillahi taala aing mah mayar ge dae kasihan. Ya nama kos itu pan belu. Leuwih rusak jeung tiba-tiba orang Arab orek.
Allah karim. Iyalah rusak Allah. Nu mantakang yang Nabi Musa kaget di dieu Kangjeng Nabi Musa teh ningali karusakan kaumna di mana tak di jurang tersendat. Kangjeng Nabi Musa teu bisa ngalanjutkeun lalakonna ka Israel. Lumantak Kangjeng Nabi Musa ge kaget. Cek Kangjeng Nabi Musa, ya Rabbi bi ayyi dzambin waqa'na fiti. Dosa naon Gusti anu terjadi ka kami kabehan di jurang tieu sehingga kami teu bisa ngalanjutkeun lalakon perang ka ditu. Padahal mah pandit tadi instruksikeun ku Gusti, tapi ieu lesu amat kaum-kaum teh masyarakat teh bala tentara teh jadi rarusak ieu Gusti. Biayyi dzambin wa qana fiti Gusti, dosa naon lu terjadi? Dijawab ku Gusti Allah bidu'a Bal'am bin Ba'ur. Musa kudoa ki Bal'am bin Ba'ur. Gusti ulang ngadenge ngaran eta jelema hebat, jelema istimewa, sangat istimewa, sakti mantaguna. Tapi kok nyana lagunakeun doa Gusti. Cak Kangjeng Nabi Musa pan Gusti mah pangeran atuh. Teu nyalahkeun ka sasaha mun abdi nyalahkeun ka Gusti mah nya atuh. Dina hate mah aya di jerona atuh Gusti make diijabah tapi pat eta mah hak Gusti. Teu bisa urang kos kitu teh mah hak Gusti. Cuma abdi masa kieu ungkul ka masa minta doa walaya pastami fasma duai alaihi Gusti. Sakumaha Gusti ngupingkeun doa Bal'am bin Ba'ur ngarusak ka kami kabehan fasma duai alaihi Gusti. Pangdegekeun doa abdi deuk karusaknya. Doa rusak dijawab ku doa rusak deui. Doa rusak dibalas ku karusakan deui. Sumada'a Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Di antara doa Kangjeng Nabi Musa, Allahumma anza minhu ismallahil a'zam wal iman wal ma'rifat. Panjang ka ditu Gusti. Boga pangyabutkeun Gusti. Ismal a'zam anu aya di anjeunna, iman nu aya di anjeunna, ma'rifat nu aya di anjeunna. Abe abdi bisa ngalanjutkeun lalakon berjuang. Sebab kehalangan berjuang abdi Gusti. Pangdegekeun Gusti doa abdi sesuai jeung perintah Gusti. Abdi teh rek kalanjutkeun perang Gusti sabilillah, ngaluhurkeun agama Gusti tanpa pamrih. Urusan eleh menang lain urusan, tapi abdi deuk kalaksakeun perintah liilai kalimatillah Gusti. Inza minhu ismallahil azam wa iman wal ma'rifat. Harita keneh Gusti Allah diterima, didenge, mantap. Fasalakhallahu mimma kana alaih wa naza'a minhul ma'rifah. Dicabut imanna, dicabut ma'rifatna. Imanan ma'rifatan ki Bal'am bin Ba'ur. Tadilah ayatna nu dibacakeun. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Lepas tah ieu deuk jaritakeun pansalakha horenganan Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah. Mantak sing hade ka wali Allah, Gusti Allah geus janji. Man azali waliyan faqad azantuhu bil haram. Ulah ka nabi, ulah ka rasul, wali aing rusak ku sia. Nyerikeun ku sia tanpa didoakan deui ku ari aing nu tandang langsung. Man ada li walian saja leban nu nganjarikeun ka wali aing. Pakon adzan tu bil haram aing anu bakal ngarusak kanyana melepes kajen ku kumaha. Jelema bertentangan jeung wali Allah. Tunggu tinggal sabulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun.
Dalekeun Allah langsung nungutukna. Sing hade nu mah teh kawali Allah. Sing hade jasa kawali Allah. Nyana mah teu pernah ngadoakeun jore. Lamun ngadoakeun jore atuh disopot kawalianana. Tapi Allah nu tandang sebab jana geus deukeut jasa jeung Gusti Allah. Mentak sing hade jasa sing hade kawali Allah. Baik anu geus mararaot komo nu alaya keneh. Nu geus maot emang maot teu wali Allah mah teu maot. Carekanan geus Maulana Hasanuddin. Kurang tinggal tunggu tanggal mainna bae. Sabulan 2 bulan ringsak ujian. Awas wali-wali Allah nu geus jelas berkaromah. Carekanan kurang, benduan kurang. Tinggal tunggu tanggal mainna. Tunggu waktu bae. Ji, atuh nu bantak urang datang ka dinya, salam dijawab ku yana teu maot nya. Haji Pendi ge pernah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kabur harita. Sia sugan teh wali nu ngajauh kuntilanak goblok jasa. Parenganan aing memeureun ngahiji jeung kuntilanak. Masya Allah karim. Jauh jasa tahu pangkat jeung walinya. Lamun kula hazarah jeung Habib Lutfi ka dinya ka Abah ka dinya nangtung we. Assalamualaikum. Enakan kikituan ya nama. Oh iya. Insyaallah. Insyaallah. Je kula. Aing maca naon ya? Iya. Baik. Masyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ber. Tinggal kula baik ya. Ya Habib Lutfi dan naon. Zarah bertiga Abah jeung kula dia. Kitu cara bazarah. Ya Allah, geus da bae-bae kakarek ngomong. Aduh, ketemu dengan Abah anu. Ye. Masya Allah. Haji Pendi mah jarah baik ti lo kapangi. Kapangi gitu jeung tukang bas malulu aya dina tukang bas. Kamari teh Syekh Aziz sarua ceurik ya. Keur ngobrol jeung kuat ceurik. Ceurik terus disusutan. Ya Allah cek kula enon. Sekolah ditanya. Aya ketemu dengan Gidi Miati. Masya Allah. Batur maka parangi gitu. Jarah ka ditu ka luar batang hordengna leumpang deng karaget berarti disambut aja pendek gitu maksudnya oyak-oyakan tatangkalan teh eta ge geus hebat oyak-oyakan tatangkalan termasuk hebat ya. Masya Allah. Anu kamari mah bener-bener kuntilanak, anu kamari ieu mah tah Gantarawang. Leuwih dahsyat atuh. Bisa leungit nya dibawa ku Gantarawang. Malaya dongeng Gantarawang lamun lain di Banten. Di Banten mah aya Gantarawang. Aya Lawang Aji. Wish, pokoknya masih hade loba nu nyelap di luhur tangkal kayu. Dibawa kelo. Urang keur ieu dilalaga ku mak urang sene kelong sia. Kelong kos ku mama kelong mah susuna ge dak ngangsar datang ka handap. Ih cek urang teh nini jorek komo eta manana. Mak urang ge seuri. Mak urang ge seuri heuh sia nyahoan bae. Eta kos kitu kelong, mentak urang lamun neuleun nini kelong. Atuh nang di mak urang jing. Kos nini ngan susuna panjang ka handap. Sieun ka urang. Sia ditutupan ku susuna ge geus bawa hiber sia. Mak urang kok nondongin kos gitunya. Tak warik Haji Pendi radak kitu ge ta. Urut di bawah. Kelong keur leutikna. Sesak eta. Masya Allah kari tuh. Langsung diijabah doa kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tidinya langsung tak coplok iman jeung makrifat Balam bin Baur. Masya Allah. Dongengkeun ieu cak Gusti Allah Muhammad caritakeun. Sing hade supaya jadi kaca sing hade ieu teh. Hadiah ti pamarentah teh model kos kitu. Ditangga doakeun cilaka. Urang kan dipaksa ku pamarentah tempat pamarentah mah titah ngadoakeun sesuai jeung nyana bari teu beres. Aju kiaina daekeun jadi bere. Doa Allahumma nu maha mulia kan Gusti Allah teh
dipakai jak neangan hadiah doang. Pikir otak orang, otak normal ceri. Allahumma sakadar motor, Allahumma sakadar mobil, Allahumma. Masa sih Ismul Azam Allahumma jang sakadar motor. Atuh maning dagang toge hayang motor mah. Maka ulah Allahumma. Masya Allah cak Allah aing mun lain pangeran, aing mah pangeran bae. Tapi engke hitung-hitungan di akhirat. Isin. Nu mantak pelepeset. Kiai asal asup ka Golkar be santri eueuh ngaji teu daek-daek marahnya. Goblok. Ngaji bae ka jauh oh kiai bae. Masyarakat teh bisa ngomong sih, kurang marahnya. Mana teh teh hayang ngaji sih ganyana. Emang kunaon? Iya tuh bohongan, duit ti bupati teh dibabagikeun. Lah mun dibabagikeun mah ge daek ngaji. Nyana doang dileg-legan sakungore koros. Eta penjabaran, henteu ngomong kitu ngan karitu. Sampaikeun Gusti ka Kiai Golkar kos kitu eta. Mantak tinggal nyana hak. Goblok cenah. Ka jauh ngaji, deket henteu ji. Tuh ore koros diajian. Atuh aing ke jadi ore cabe deui ka ditu. Ai si eta olah mesti jadi ore ti heula. Iyalah dahsyatna Al-Qur'an. Lain lalagan di ditu na ge watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaqa bina. Ih, ieu mah tadi bejakeun kayak dituntut. Fakana minal ghawin. Atubal bin Baur termasuk jelma anu rugi ka binabi na'udzubillah min walau syi'na wallahu alam.